Widian simkuring kamu nganggo topi punya. Pamit nganggo teh percaya diri teh simkuring. Ulah kesek teh janten nganggo topi di tukang seperti. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ilal ahmari wal aswadi li utammima makarimal akhlaq wal muradu bil ahmari yakni insa wal aswadil jinna. Ikhwati iman jamaah ta'lim rahimakumullah. Urang eureun daimah diedit kinernya editing ke ibu biasa relay ninggal di YouTube Dunia Santri Kreatif atau nanti di Facebook Bahdodo. Terus diedit tentang inti-inti apa itu. Tema anu simerat dina wawar media, tema anu kawilang deg-degler ya. Siganunya weh judulnya spektakuler, brilian. Nah, cari kewe dah. Hari kajuri cai kopi kira. Tadi kamu baru cai helm. Tema anu sinerat teh meneladani karakter pasukan Muhammad Al-Fatih. Simkuring anu nantang, koyok tema naon gitu. Simkuring nantang teh rek nemongkeun, rek ngajelaskeun yen simkuring teh mubalik anu teguh pendirian. Sabab rek menta naon we judulna moal dianggap gitu. Istiqomah, kumaha urang kan. Sok ikut campur gitu. Tapi paling penting ke lain rek ngabahas sejarah. Simkuring sangsa ahli sejarah. Panjudul naon ge rek ngabahas menang karakter. Anu karakter teh aya di mamana, aya di sasaha anu ku Nabi diwariskeun. Aya jalma-jalma anu ngawaris karakter Nabi. Jadi sumber nama karakter ieu teh ti Nabi ke diwariskeun ka jalma-jalma pinilih, para ulama, para pejuang, para sahabat, tabi'in kalebet urang ngawaris karakter-karakter anu ke bakal ditataan. Tarujukan hadis kanggo urang tiasa laju kana pedaran namanya simkuring diuningakeun dawuh Nabi, bu'istu ilal ahmari wal aswadi. Kaula diutus ka hiji bangsa anu kulitna beureum jeung anu kulitna hideung. Tujuanna li utammima makarimal akhlak
pangna diutus ka bangsa kulit beureum kulit hideung teh teu nyampurnakeun akhlak karakter. Urang cobi sambungkeun da tugas mubalik teu beura. Tugas mubalik teh nyambungkeun anu tadina teh nyambung. Cing di mana nyambungna hadis statement Nabi ieu sareng tema anu diangkat. Kaulah diutus ka bangsa kulit beureum kulit hideung tujuan keur nyampurnakeun akhlakna karakterna. Wal muradu bil ahmari dimaksud bangsa kulit beureum yakni insan eta teh manusia urang. Geuning aya anu kulit beureum tapi hideung. Tah sareng Nabi salajengna wal aswadil jinna jeung nu dimaksud kulit hideung teh eta bangsa jin. Aya jelema anu kulit hideung entong goreng sangka lah bawa di otak gue nyangka jin galeng hideung kitu sahideung-hideungna jelema moal nepi ka mapakan hideungna jin bakat ku hideung nepi ka hideungna hideung dok hideung buluan hideung kolot aya hideung kolot hideung bola bodas kolot teu aya. Ta jelema mah rek warna kulit kumaha wae lebetna kana al ahmar kulit beureum rek bodas rek hideung lebetna kana ahmar. Tah sadayana anu tadi boh jelema kanapi jin anu disebat-sebat dina hadis mah as-saqalain dua makhluk dua bangsa anu narima tanggung jawab berat hitung-hitungan ke di akhirat narima ganjaran pahala sareng siksa disebut saqalain. Geuning dina Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Zariyat 5 pangna manusia jeung jin diciptakeun teh tujuanna keur ngahamba keur ibadah ka kaula. Mafhumna lamun teu rek sina ibadah mah moal diciptakeun jelema teh. Nah geuning cenah aya anu maksiat aya geuning anu gawena basilat ieu mah keur nyaritakeun jelema da jelema mah dicipta teh sina ibadah geuning aya teh ibadah mun keur nyaritakeun jelema ieu mah tartos. Jadi pangna manusia jeung jin ku Allah ciptakeun teh mun teu rek sina ibadah mah moal diciptakeun. Tah Rasul diutus teh rek nyampurnakeun akhlak karakter manusia. Sina kumaha? Sina bisa, sina ngarti, sina paham dibekalan karakter ti Nabi. Nabi ngabekalan karakter ka sahabat, kayak sahabat pilih anu ku Nabi dipika cinta, anu ku Nabi didoakeun sabaraha sahabat ditatahan hiji-hijina. Nabi masihan prediksi anu bakal dibekalan karakter Nabi teh oge aya jama-jama sabaraha sahabat anu ieu diantawisna. Jadi karakter pasukan Muhammad Al-Fatih tah itu salah sahiji sosok jamaah anu ku Nabi terus diprediksi dina hadisna upami nganggo hadis
anu patali sareng bab pasukan ieu ku Nabi diuningakeun latuk tahannal Koston. Jadi kalimat teh naon? Konstantiniyatu walani mal amiru amiruhu walani mal jaishu zalikal jaish. Ieu teh bab dajjal, bab ciri-ciri akhir zaman anu dipilihaan ku ayatna hiji pasukan anu bakal muka benteng pertahanan Bizantium, Konstantinopel, Romawi Timur. Baris dibuka dina geus deukeut akhir zaman, dibuka benteng Konstantinopel, Bizantium, Romawi Timur, anu didinya teu aya anu nimbangan hebatna sahebat sultan atanapi panglimana, sarta teu aya anu leuwih hebat tibatan pasukan eta. Hadis riwayat Bukhari, riwayat Ahmad. Itu bab dajjal, anda melakukan dajjal teh. Ari Muhammad Al-Fatih teh mana bahasa ta? Intinya dan sama bagian sejarah. Tapi tadi teh karakter anu teh urang hijikeun karakter-karakter eta teh kira-kira urang bisa nurutan karakter-karakter eta nu Nabi diwariskeun ka sahabat, ka tabiin, ka panglima tadi. Tak lain urang rek kumaha ulah ngan sakadar nanyakeun hungkul kumaha ari karakter seperti anu dicinrak dina tema, tapi urang teu hayang saeutik oge nurutan. Numawi teu sadayana pertanyaan telah dijawab. Sareng ulah nanyakeun perkara anu urang moal migawe. Pan surah Allah keneh la tasalu an asya'a in tubdalakum tasukun. Anjeun ulah nanyakeun hiji perkara anu eta perkara teh moal digawe. Jadi hak mubalik kanggo ngajawab pertanyaan, jeung hak mubalik kanggo teu ngajawab pertanyaan. Ngajawab teh ku cara teu ngajawab. Can beres nerangkeun tos aya nu naroskeun, Ustaz kengeng naroskeun cek simkuring teh sagala hiji patarosanana hiji we cenah mun atos we eta pada teh patarosannya Ustaz kenging naroskeun kenging terus diwala sagala hiji patarosanana hiji we cenah mun atos teu ngajakeun deui dengan hiji gomana pasukan ieu teh pasukan anu aya di pertengahan zaman antara Nabi sareng urang teh. Geseh sakedik Nabi tahun 570 Hijri Masehi pasca hijrah. Pasukan ieu Al-Fatih tahun 1443 Masehi. Berarti ganyorna teh 880 tahun ti Nabi ka Khalifah ka Sultan Al-Fatih. Ti Al-Fatih kalian di tahun 1423 nya 32 dugi ka tahun 2023 mana ikan tungirana Jeddah teh kiliran langkung 680 tahun gitu. Memang ia prediksi di Nabi bakal aya kelompok al-jaish pasukan
pasukan jihad anu bakal mampu ngaruntuhkeun benteng Konstantinopel. Anu ciri-cirina ditataan ku Nabi Malik nganggo topi siga tina kulit careuh serta noke kahandap tarumpah sabangsa senar panjang tapi bobot. Dajjal dihubungkan sareng ciri-ciri akhir zaman eta diantawisnya. Terus dibahas ngeunaan Dajjal panjang lebar panaya lakon awalna. Jadi anu aya lalakon mimitina teh kahiji Dajjal gaduh kaluhun nenek moyang disebut Ya'juj Ma'juj. Jelema mah nenek moyang teh Adam, lajeng jin mah nenek moyang teh Aljan, manusia Adam, jin Aljan, teras Dajjal mah Ya'juj Ma'juj. Kata ngalakon dugi ka akhir zaman. Demikian ku hadis Nabi geus deukeut ka akhir zaman teh geus aya cirina nalika aya pasukan anu mampu ngaruntuhkeun benteng Konstantinopel gitu. Tangke Dajjal bakal muncul deui di akhir zaman. Karena Yahudi Asbihan, ari Dajjal teh asalna petekanna teh Yahudi Asbihan. Yusiku an yanzila fikum ibnu Maryam. Engke geus deukeut pisan kana akhir zaman bakal turun Isa bin Maryam. Yukasiru soliba ngancurkeun salib. Wa yaqtulu Dajjal, maehan Dajjal. Wa yupinu jizyah, terus ngaleungitkeun peti, ngaleungitkeun pajak. Wa yaqtulu khinzir, maehan babi anu kungsi dihalalkeun ku penganut Isa al-Masih. Tangke teh sakrignya rangga dongeng geula Dajjal ya. Engke di akhir zaman Isa bin Maryam lungsur ka bumi kitu pan. Bakal turun di tempat anu jenengan Munara Baydha Syria. Masjid tempat hijrahna kaum mukminin Madinah. Madinah dikosongkeun pasca gempa bumi dengan kekuatan besar skala Richter. Indung luar biasa. Madinah ku Allah dikosongkeun di warang hijrah ka Syria, daerah Munara Baydha, Munara Bodas. Didinya dihijikeun. Tuluy umat Islam dipimpin ku hiji imam anu disebut Imam Mahdi. Daya tapi hadisna teu aya sahih. Ngan dipimpin ku hiji pimpinan umat Islam. Salat dirinya berjamaah. Duh ka tepi waktuna kana salat subuh. Mimiti ngalakon nalika bade salat berjamaah subuh, umat Islam anu dipindahkeun dihijrahkeun ti Madinah teh lantaran geus diingeunkeun ku gempa bumi lini. Tadi aya lini tadi Bu. Tabuh 7 aya lini teh. Taya berarti sami itu ada aya. Pakai jeung ditanyakeun jenis sama Allah buat. Penasaran itu bisi aya. Pasal umat Islam sadayana hijrah tadinya di Madinah mah gempa bumi anu rosak luar biasa. Di Masjid Munara Baydha eta umat Islam berjamaah waktuna salat subuh ujug-ujug turun Nabi Isa al-ajnihatil malaikat. Naleugem kana 2 jangjang malaikat sarta nganggo awan beureum. Acuk beureum sarta tina jamatna ngajarang jelang kesan. Lungsur tadinya sadayana umat Islam harita tos sabab geus aya tanda-tanda anu Nabi disyaratkeun yen
Nabi Isa teh seperti itu. Lungsur tadinya tos gitu terus disambut ke umat Islam sadayana sarta dipersilahkan dihaturanan kamu mimpin sholat subuh berjamaah. Pandina hadis nage di akhir zaman teh Nabi Isa sholat 2 rakaatnya terus ibadah haji sabada tadi ditataan maehan babi tuluy ngancurkeun salib dan seterusnya. Tadinya waktu sholat subuh 2 rakaat serta dipasnya kehormatan pikeun mimpin sholat subuh di wadang imaman. Saudara Isa bagian aranjeun eta kaula rek ngamakmum. Panjang hadisna, hadis Bukhari bahas sadayana sholat berjamaah rengsek sholat berjamaah Nabi Isa nyangem kasadayana jamaah tak ayeuna ku aranjeun tempo buka panto masjid tukang aya naon brai teh dibuka panto masjid baido ujung-ujung katinggal ngajeng-jeng 70.000 dajjal Yahudi. Lajeng harita Nabi Isa aksi ngababan dajjal eta nepika dipaehan hiji-hiji saperti uyah anu kacacrakan cai. Jadi sigana film. Jadi dajjal di bumi hanguskeun harita dipaehan nepika paehna teh ngarep teh kitu siga uyah anu katilihan cai. Tapi aya Indonesia mangka diberi diudag-udag ku Nabi Isa tepi ka hiji tempat nu disebut Luz Palestina di dinya di bumi haluskeun disaekeun sadayana. Tah carita dajjal teh ke di akhir zaman kitu. Betul dah hartos lu? Hartos? Kalau betul hartos orang hartos kali gak bila betul. Ya. Nah dibahas eta apa rek nerangkeun jen eta anu tadi ditemakeun teh ciri-ciri tina akhir zaman kitu. Ta Nabi nguningakeun wangsuli kana hadis tadi yen kaula diutus ku Allah ka bangsa kulit beureum kulit hideung teh tujuan kaula ke nyampurnakeun akhlak karakter eta dua bangsa. Nepi ka boga kamampuhan, boga etika anu Nabi diwariskeun ke ka sahabat-sahabat Nabi. Hiji di antara sahabat Nabi anu bakal jadi rujukan lamun hoyong terang kumaha sikap karakter pasukan Al-Fatih kari ningal kumaha karakter Ibnu Abbas. Tak eta idola teh. Karakter Nabi anu diturunkeun ka sahabat-sahabat kaum muslimin. Iman rahimakumullah. Ta akhlak anu can sampurna anu ku Nabi dibebener sahabat ku Nabi diturunan diwarisan ku akhlak-akhlak Nabi, jiwa kepemimpinan, sifat-sifat nanu opat ditransfer ka Nabi ti Nabi ka sahabat. Sebab sahabat-sahabat Nabi aya Tolhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, lajeng aya Ibnu Abbas, Utsman bin Affan sareng anu sanesna eta teh orang-orang hebat anu ngagaduhan karakter anu luar biasa. Sahabat kan pasca merdekana kota Mekah, Futuh Mekah teh karakter eta teh geuning tos aya di kelompok jamaah nu disebut jamaah Ahlul Yaman.
Merdekana kota Mekah teh Nabi ujug-ujug gorobok takbir 3 kali ngagulgur tarik pisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jaa ahlul Yaman. Jaa nasrullahi wal fath wa jaa ahlul Yaman. Geus datang pasca merdekana kota Mekah sarta geus datang kelompok umat anu bakal ngesian kemerdekaan eta kelompok ahlul Yaman. Kita rek nerangkeun karakter sahabat teh cingarina eta jamaah nu kumaha nepi ka disasaruakeun jeung nilai merdekana kota Mekah. Saha Rasul eta teh? Sa Rasul qaumun raqiqatun qulubuhum. Eta teh hiji kelompok jamaah anu bager tabiatna teh. Lemah lembut hatena, al imanu akidahna kuat, tauhidna bersih. Wal fiqhu yamaniyah, sarta ngabogaan kecerdasan anu brilian luar biasa. Wal hikmatu oleh ngabogaan jiwa the big thinking, jiwa jembar dada. Kalau ten menurutnya jamaah Yaman teh ngabogaan sifat jeung karakter anu eta anu ditataan. Lamun di jamaah urang tos aya karakter-karakter anu tadi sanajan dibagi-bagi teh lengkep aya di hiji jelema. Jadinya ngumpul anu ngabogaan karakter-karakter eta. Tah aya disebut jamaah brilian, jamaah anu hebat nu moal aya anu bisa ngalehkeun ka jamaah eta. Pasukan anu tadi disebat teh eusina jelema eta unggul. Kitu maksudna ya. Orang pemberanina kumplit aya anu masihan semangat ku sair-sair anu ngabangkitkeun semangat. Jadi ada sair khusus nalika rek perang teh sair heula nasib menirana ditabuh tamur gendang semangat untuk berperang dibacakeun heula sajak sair supaya ulah sieun ulah rerempodan dina yang harapan musuh. Sabab geus dibekalan ku al-iman, kekuatan akidah anu memuncak hebat diskusiun pae. Urang teu asup akal lamun urang ning hareupan jalma musuh urang anu manehna mah toh-tohan wani sosoroh yang hareupan urang bari teu boga poe akhirat, teu boga udagan surga neraka mainan. Teu percaya tapi wani nepi ka toh-tohan jeung paehna ari urang anu geus puguh akhirat aya di hareup surga pahala tinggal newak nepi ka kokompo dan ning hareupan nu kitu pecunang aneh ku akal ge teu asup ka jiwa-jiwa ieu anu diterapkeun ku nabi, jiwa kapamimpinan ka sahabat terus digenerasikeun dina anu ku nabi diprediksi teh bakal lahir hiji kelompok pasukan anu bakal ngelehkeun hiji kekuatan anu luar biasa anu memena teu bisa dielehkeun ku sasaha anu tadi musuh nabi. Numawi Al-Fatih disebut-sebut sebagai pahlawan kesatria, pahlawan hebat anu ngan Al-Fatih unggul anu bisa ngalehkeun Bizantium. Kelompok mana oge moal aya nu bisa ngaruntuhkeun eta benteng anu sakitu tohagana. Misalnya nabi tadinya untuk tahanal Konstantiniyatu wala nikmal amiru amiruhu wala nikmal jaishu zalikal jaish. Sehebat-hebat panglima perang adalah
yang menghancurkan benteng Bizantium. Sehebat-hebat pasukan adalah pasukan itu. Atas teh anu saur Nabi akhir zaman geus nampeuk aya di hareup.